Hehe, Nur. Naon? Ayeuna bae abi jeung si Ai ka Imah Nur. Rek naraon ai maneh? Atuh rek ulin we nya bari sasalaman ka Bunda Nur can lebaran jeung ayah Bunda Nur. Heueuh nya nih tiba heula rek ngajak ulin ka Imah Nur nih terjadi wae. Ida Nur mah ayeuna balik sakola rek mudik ka luar negeri. Mudik ka mana ari sia nih? Emang maneh boga dulur jauh? Sakitu nyung bapa maneh kawin sa RT deui teh. Nah, boga we nih. Kan Nur mah boga nenek angkat di luar negeri nih. Nih, buang hayang ulinya ainya. Hoonya nih. Tuti, ai. Geus we atuh tah ulin katen si Bosi, engke ku si Bosi ditunjukkeun imah si Kenur. Alah sia, kumaha atuh? Bosi. Tolak atuh nih, ulah cenah ka Imah Nur nih. Buru pangnolakeun. Heueuh nya nih. Bosi. Bae ulin ka Imah Bosi. Bo, Nih, ulah maneh nih, ulah nih. Bosi juga mau mudik sama jeung si Nur. Tuh dadek marudiknya bosinya nih. Atuh aing tuti daripada ka Imah arurang mah geus we ka Imah dulur maraneh. Nih saing pisahnya. Da arurang mah teu boga dulurnya tutinya. Oh, nih da lancuk-lancukna oge geus dihapus na kakaknya. Nah dihapus. Da geus karawin jadi we dihapus. Goblok nih. Nah nih balegug nih. Sia tuti nih. Lancek maneh dihapus di kakak teh bukan berarti maneh teu boga dulur sia teh. Nih kan geus rumah tangga mah sia teh mararisa kakana oge dipisahkeun nih. Goblok. Oh. Ih, Siti bijak. Ternyata Siti teh pinternya. Lain aing nu pinter mah si Tutina we nu belagu eta mah. Goblok.